Diajar ilmu tauhid sing apal ting ulat elit ngarah teka bawa palit ilmu fikih sing mupid ari tauhid ka Gusti Allah simpen jero ati yakin sian ka Gusti ti hirup tugi ka mati ngarasa hirup diatur senang sehat fakir ujur ti hirup sampai dikubur Allah nu Rabbul Ghafur ulah luntur ka ibunan ulah gedeg ka anginan ulah laas ka hujanan percaya kanu agungan sadayana ge nu Gusti Allah nu gaduh pasti nu ngatur hirup jeung mati tekad kena di jero